Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukadana parapatan Singaparna kota Tasik sigana kerna rundutan sorakna kurang patitari. Daun awi daun gedang ngalana dipertikan manawi kerharudang cobi sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk nakaramba para bahayam na cecempeh nu dariuk cukup loba ngajawab salam tetamat kabeh. Melak jati sisi leuweung di ceboran make cai bisi tadi keur malaweung ajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, teka paksa. Moga-moga nu ngawalar salam bari ikhlas enggal dinasibkeun ku Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak tiasa angkat ka Mekah. Hoyong ibu ka Marekah. Gaduh artosna. Nu kadua khusus kangge para pamuda sareng para duda. Aya duda. Moga-moga para pamuda sareng duda nu ngawalar salam dinasibkeun ku Allah kenging jodoh anu geulis sapertos abdi. Terakhir khusus kanggo ibu-ibu barokah ngawalar salam. Moga-moga ibu nu gaduh hutang sing enggal lunas hutangna. Aya nu gaduh hutang. Paingan tarik amina. Alhamdulillahilladzi amarona bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun qurum. Wa qala aidan la khaira fi katsirin min najwakum ila man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas faman yaf'al dzalika ibtigha amradatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Al-ayat sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin
walhamdulillahi rabbil amma ba'du. Hijrah Nabi anu sajati ngajadi sajarah anu abadi, dipusti-pusti bahkan sok diperingati ku sadaya jalmi terutami ku wargi-wargi nu hadir dina ieu wanci kasebatna urang Cipaganti. Hadir dina ieu wanci dina ngaji jumlahna jalmi leuwih ti hiji, sanajan beda-beda profesi, beda-beda potensi. Di antawis nu hadir pameget sinareng istri, kaum buruh, pagawe negeri, padagang sareng patani, euyeum para ulama, para kiai, pamuda jeung pamudi. Sanajan dina ngaji sok rada kurang kaciri, maksad angkat ti bumi, maksadna teu aya kajabi bade milari pangarti. Ngabandungan ceramah ti hiji istri anu tepi ka kiwari dihareup can dibere cai. Bahkan dina ieu ngaji ibu geus teu birek deui dina ngaji sok dioyoban ku pemain inti. Teu aya kajabi pemain inti dina ngaji terkecuali nu hadir aki-aki jeung nini. Aya nini-nini aki-aki. Ya, atuh da nu ngamer abdi ge aki-aki. Aki. Disakseni ku langit sinareng bumi, mugi-mugi ngalangkungan acara peringatan hijrah Kangjeng Nabi sing jadi payus munggu Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jadi ahli sawargi ya robbal. Isra Mi'raj Nabi anu mulia Isra Mi'raj kitu punten ieu teh balelo aja. Mohon kapan abdi mau upami teu acan tua ngaos sok balelo. Hijrah Nabi anu mulia ngajadi sajarah anu utama, sok diperingati ku urang sadaya utami ku ibu nu keur mere cai aqua. Dina waktos ayeuna ieu acara dilebetan di hadiran ku rupi-rupi jalma nu beda-beda kabisa jeung kaboga. Di antawis nu hadirna ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah, para ulama, tokoh masyarakat terkemuka rahayat aparat desa. Disumpingan ku jajaka kaliguanoja dioyoban ku duda jeung randa. Tujuan taya kajaba bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Ta'ala. Moga-moga keur urang sadaya ngalangkungan ieu acara calik sadayana dina tempat anu mulia. Moga-moga jadi payus munggu Allah Ta'ala di dunia urang jadi jalma anu bagja bari tarakwa. Moga-moga di akhirat jadi ahli surga ya robbal. Bu, ibu, araya, darama, eta bapak-bapana darama. Alhamdulillah. Teu nyorak, saeutik sorakna. Di mana-mana kitu ece. Ari naros ka bapak-bapak teh sok kalah keung. Mohon atuh da ece jentulna aya, ibi bungkeulna aya, giliran ditaros kulumuna beda. Ibu-ibu matarik lepas bu damang, alhamdulillah. Giliran si itu Kang damang, subhanallah. Punten bapak teh bili abdi naros di omat akan kedah ngawaler. Ibu teraskeun jam 11:30 nya kirang sajam. Al-Quran jadi wiwitan sekaligus ngajadi acara pembukaan. Dina aosan Al-Quran dipasiep ku aosan sholawatan dibiskalan dituturkeun hempak merbayak sababarengan. Harapan sadaya selaku insan nu hadir dina ieu patempatan, mudah-mudahan tina eta aosan sholawatan janten hiji kabarokahan. Di dunia urang diangken janten umat Nabi nu pinuh ku kasampurnaan. Di akhirat mudah-mudahan sasarengan disyafaatan ya robbal.
reng seaosan Al-Qur'an dina ieu acara aya nu disebat sambutan sareng aosan Al-Qur'an tos tina kanan tadi parantos kapayun ku petugas sewang-sewangan dilajengkeun kana acara anu terakhir buktosna dakwah keagamaan anu disangkut pautkeun sareng peringatan Muharraman samalacek beja ieu pangaosan tita tadi tos diantosan jam 10 ngaleuwihan nembe aya penampakan pangaosan dilebetan ku mubalighah kuleman asal ti Kabupaten Pangandaran tinang tukar urang Cipaganti loba nu encan apal ngaran sabab sim kuring ka dieuna nembean yen ieu teh ai aa putrana Pak Haji Burhan katawis ku sadayana salirakna encan ngajangkungan tapi lamun disidik-sidik ternyata ieu mubalighah ka Cidageulis pi loba para pamuda jeung duda urang Cipaganti utamina bujangan anu panasa aki-aki seuranu kaedana malah Pak Haji Agus ketua DKM kasaingan tong diemprakan da lain versi sholawat berkah kasalamatan mugia salamina dicuralimpakeun ka paduka akhir zaman pemimpin tercinta Habibah termulia pemimpin yang tak pernah makan selagi melihat umatnya kelaparan beliau satu-satunya yang paling mulia yang paling istimewa kalau seandainya Nabi Muhammad disandingkan jeung nabi nu sanesna beliau masih tetap unggul sehingga disandang oleh beliau gelar Sayyidil Anbiya gustina pemimpina para nabi upami Kangjeng Nabi Muhammad ibu disandingkan sareng rasul-rasul nu sanesna beliau masih tetap unggul sehingga disandang oleh beliau gelar Sayyidil Mursalin gustina pemimpina para rasul upami Kangjeng Nabi bade disandingkan sareng makhluk Allah nu aya di saantero alam jagat raya ieu jangankan dibandingkan jeung urang Cipaganti dibandingkan jeung seluruh makhluk maka Kangjeng Nabi disandang gelar Sayyidil Makhluk Abdulul Makhluk pemimpin seluruh para makhluk-makhlukna Allah itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat istimewa dan luar biasa mari semua bilang ajib untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cici tonggo ka tamat salagi curug abdi jempol abdi cantupi kana ieu tepuk tangan satu kali sakali tepuk tangan satu kali tepuk tangan dua kali tepuk tangan berkali-kali luar biasa ngaos di payunan murid TK sama ibu di warang keprok kapan aja TK taman kedaluarsa Allahumma sholli wa sallim wa barik raqatu aina ya syauqan wa li thayyibat adarafat isqan fa ataitu ila habibi fahda ya qalbu warifqan sholli ala Muhammad sadayana assalamu alaika luar biasa mau salam kakang Rasul sallallahu
Sama-sama terakhir. Ya Rasul. Lepaskan suaranya. Habibi ya Nabi Allah. Sallallahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Master of ceremony kahartos ento Bu. Paingan Allah. Wios disundakeun. Sanes abdi maningali ibu-ibu ya sang bapak-bapana meninggalis karase. Seueur nu maririp artis. Itu bapak-bapana seueur nu mirip si Tukul. Master of ceremony eta teh karatina penertibuan ci mun ceuk budak mora pangalas salagarampang duum waktu mun kolot sok nyebut protokol eta Sundana anu kusim kuring di pihak hormat hadratul kiram para ajengan para ulama para kiai wabil khusus kasepuhan di ieu DKM Masjid Raya Cipaganti kersana Bapak Haji Agus Salam Rahmat. Ieu asli orang Tasik ya, orang Sunda. Da katawis namina oge selalu pakai A, Rahmat Salam. Da abdi mah di Pangandaran ibu seueurna Jawa, jadi di Pangandaran mah langka nami nuku A. Seseueurna ku O. Kapan Sunda jeung Jawa itu beda, bedana saeutik dina hurufna. Sunda makana A, Jawa makana mun di Sunda jaja berarti di Jawa mah jojo, mun di Sunda jajan berarti di Jawa mah ibu waler. Itu bapak-bapak awas mun teu ngajawab burut sia balik. Mun di Sunda nana, di Jawa mah nono. Mun di Sunda aya nono. Orang Sunda. Nya di mana-mana ngaran nono da teu aya nu kasep aja. Subhanallah. Kita takarunya abdi mah kapanono ibu. Duakeun ibu abdi sing jadi presiden. Aminan. Janji abdi lamun jadi presiden ieu panono ku abdi rek diangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan. Pas. Mun di Sunda sarjana, di Jawa mah mun di Sunda batal, di Jawa mah botol. Mun di Sunda katak, di Jawa mah bangkong. Oce manya tidak katak kana kotok. Kapan kotok mah hayang. Di Sunda katak, di Jawa mah bangkong. Mun di Sunda kartana, di Jawa mah. Mun di Sunda kuntul, di Jawa mah bango. Ibu kalah ngajerit. Da ibu mah pikiranna ngeres negatif. Abong teu apal bahasa. Di Sunda kuntul, di Jawa mah bango. Sabab kuntul jeung bango eta teh sebangsaning manuk sawah. Gitu. Mun di Sunda mangga calik, di Jawa mah monggo linggih. Ya Allah ya Rabbi. Cik atuh oce sing eling tongko celak. Piraku katamu monggo colok. Monggo linggih. Urang doakeun ya ibu sesepuh urang Pak Haji Agus sareng sadaya reng-rengan para ulama, para kiai, pengurus Masjid Raya Cipaganti. Mudah-mudahan aranjeunna ku Allah diparanjangkeun yuswana. Tambih barokah yuswana. Ibu ari ngaminan ajengan sing husu tuh ibu mah ditukang teu aramin jiga nu keheul ka ajengan. Ditambih-tambih barokah yuswana. Para kiai Cipaganti mudah-mudahan tambih milik rezekina, tambih barokah rumah tanggina, moga-moga tambih istrina. Setuju entah ibu? Kunaon geuning bieu amin. Aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, semua
dari atasan hingga bawahan baik sipil atau militer ditongok dugi kalebak manawi aya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah hadirin terutami urang ngadoa ka Gusti. Mugi-mugi bapak-bapak kaum lalaki nu dikopea sing tambih-tambih kabingah amin. Sok dah halun ge doa aminan. Moga-moga ieu bapak-bapak kaum lalaki nu dikopea sing tambih-tambih kabingah. Atuh geuning ka ciri itu aya nu teu dikopeah ku kira-kira doakeun atawa ulah. Doakeun ulah. Itu aya nu teu dikopeah. Doakeun. Atuh keur nu teu dikopeah sanajan ka ciri tarang herang sulah. Dina doa ulah diwilah-wilah urang suhunkeun ka Allah nu Maha Murah. Aminan ieu doa ku sadayana masing meriah. Tong wa ka aramin da encan ngadoakeun ge. Moga-moga ieu nu teu dikopeah sing leungit kasusah amin. Alus teu eta ibu doana. Teu kangge ngajawab sae da ti dieu ge alus. Alus. Jadi ibu sadaya hadirin, ibu bapak wargi di dieu nu angkat pangaosan. Abdi yakin ieu teh teu beunghar sadayana da aya di antawisna nu miskin. Aya nu susah. Mana nu susah? Si itu nu teu kabeuli kopeah-kopeah acan. Uyos bapak mun bade dikopeah, bade teu dikopeah da tujuan mah sadaya sami. Bade ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngalangkungan ieu acara moga-moga sadaya sing jara di ahli surga. Ya Robbal. Jangan dulu kemana-mana. Saya kembali nanti setelah pariwara yang berikut ini. Bibir pecah, tenggorokan kering, itu tanda kurang. Teu aya rasaan cai teh itu. Hapunten atuh pamemed. Ieu teh da subuh teh sadua-dua tapi akur eueuh pilihun. Nya mau balik teh dianggapna teh buru ieu teh. Nuhun atuh da panono cicing wae kang ngelongkeun ka abdi. Lain neangan teh botol ka ditu. Saya patoto ieu teh nono. Panono. Tos nikah panono. Kadang dua. Ibu-ibu jamaah sadayana tos urang dareg-degen wae ibu ieu tos siang cekap 5 menit ngaosna. Ye. Ibu ngaosna hoyong panjang hoyong pono. Ibu resep kanu panjang resep kanu pono. Muhun maksudna teh ibu ngaosna uyos pono. Nu penting janten ilmu tiasa janten amal dina ibadah urang sapopoe. Itu daker abdi mah ngaosna uyos pono. Nu penting ke uwi urang nyanak amal colen amplop wae. Uyos bari ngadeg ibu. Sayos. Subhanallah, ia acara peringatan menyambut tahun baru Hijriah 1440. Luar biasa. Tidak ada satu kalimat yang pantas kita panjatkan di siang ini terkecuali doa. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak nu hadir di ieu tempat kalebet jalmi anu kenging kebahagiaan dunia sinareng akhirat. Mana kuncina ibu seandainya kita ingin menggapai keselamatan dunia dan akhirat. Setelah peringatan Muharraman tahun ayeuna, ieu apa yang telah Allah muliakan, naon utus ku Allah diistimewakeun, dimuliakeun, maka ku ibu bapak urang Cipaganti oge kudu dimulia. Bantuan da capek. Kudu dimulia. Itu mata nyora kieu we molohok abdi abdi masuk ke ari ningali akang termasuk gara itu si abah ge tadi nahna pun tangkal buah kieu sanes eta abah ngelong wae tadi Bogor tanapi ka abdi subhanallah nya dan warung aki-aki ge ecek anu geulis mah tuh nya matak sok aya paribasa gudang garam pria punya selera.
Nuhun pasti lalaki meresep ke awewe normal boro-boro nu ngorek mata si abah kita tadi teu ngicep-ngicep ngomongkeun abdi. Ngan yakin semarak suasana ibu lain kupedah loba lalaki tapi kupedahna loba awe. Bukti ayeuna aja nu angkat kana pangaosan seseueurna awewe. Nu sok gandeng dina pangaosan awewe, nu sok rencen ku pakaian, nu sok panasan ku harta batur. Nusok alak ili karena baju seragam batur. Yang diilikan aja na juga menang iridit ya teh. Kapan sok itu komo grup kosidah mah bulan mulud meuli seragam geus datang Rajab teh meuli deui nu mulud ge can lunas aja. Nusok angkat karena pangaosan mingguan seseueurna awewe, nusok angkat karena pengajian bulanan lolobana awewe nu gaduh penyakit bulanan nu gaduh kiridit bulanan nusok manyun teu kaop salaki teu boga duit nusok nganyuk tara bebeja ka salaki matak dina neraka oge lolobana alhamdulillah astagfirullah naudzubillah teu manya kana neraka syukuran naudzubillahi min. Insyaallah abdi yakin ibu-ibu urang dia mah Cipaganti nu hadir di dia bakal jadi ahli surga. Amin. Da katingali sarolihah kersa di jarilbab sakalian keur pangajian mah. Kapan engke balik pangajian mah ibu teh tiungna teh dialungkeun da hareudang leres Bu. Mata ari istri upami ditiung wae ibu saya awon. Awon piraku keur dianggir dititiung atuh. Sapir sing nepi uteukna ka dika. Naon tos dimuliakeun ku Allah apa yang telah diistimewakan oleh Allah maka kudu diistimewa sekalipun benda mati tapi dimuliakeun ku Allah sok muliakeun aja. Mana nu diantawis dimuliakeun ku Allah adalah kahiji masjid. Naon Bu? Itu naon? Itu naon? Ari masjid benda hidup benda mati. Tapi Allah telah memuliakannya melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrokan oleh Allah minal masjid ilal masjid. Tanda masjid itu mulia, berharga, istimewa. Tapi terkadang ibu bapak ka masjid oce akang sok horean. Jogging mah 5 kilo nepi. Manul semen kesorangan sasaka duga ka masjid dengan ukur 10 meter 100 meter paling jauh pira kadar di masjid ibu teu berat ngan ukur ngangkatkeun 2 tangan kenca katuhu bari menyebut Allahu Akbar lohor 4 asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2 masih kene aya nu teu kaduga leres Bu leres cek abdi bade naros adi di dia di Cipaganti anu soka masjid anu kolot anu ngora pamuda eta aki-aki berarti di Cipaganti mah masjid teh markas aki-aki. Oh ibu mata keung ari di urang mah beda jeung di Mekah di Masjidil Haram di Masjid Nabawi coba ibu pami ka Mekah masjidna sudah mewah megah pokal di masjid anu adan berkumandang suan tengah halimpu anu imamna bacaan Al-Qur'an pasih merdu tapi di urang masjid hade masjid agreg nu adan eta pokal na aki-aki meti subhanallah palemah bulan puasa oge anu sahur keketrok ngumumkeun waktu sahur lain anu ngora lain pamuda aki-aki meti nu geus eueuh huntuan atuh keketrok dina speaker teu bubuh popokanana assalamualaikum para sadaya muningakeun ieu waos kantun 3 paur eta ibu lamun ibu ngoping sorak nu kitu di masjid ibu hoyong nyaring atawa keung hoyong nyaring keung astagfirullah waos kantun 3 paur moal bener panono nu kitu mah dicas ge hangit kala
jelas Bu mata kade ari nu ka masjid teh tong makhluk metik anu berjalan tidak bergigi teh geuning aja kawas motor mio eueuh gigian maju atuh eta siapa tos ngomongkeun saur balik ka imah tuluy saur ayeuna jeung sini teh teu boga pikiran geus puguh eta kuntu salaki teh kari 3 deui bari geus umur diberi dengan sanggup ejeng basok nu sagede pentil dukuh bari urut buka can dihandeutkeun heula teu dihandeutkeun geus gaeung atuh si abah palebah ngegel eta basok huntu nyarelap kabeh locot napol dina basok tungtung nasi abah curi mimpiut balik deui ka masjid cenah mending keneh ngumumkeun waktu imsak si abah bari cari huntu beak aja keketrok deui dina speaker di masjid assalamualaikum para hadirin sadaya kumargi waos parantosep kumargi waos parantosep nyingsat Akbar ibu awas ibu mohon ibu jangan terlalu enak mentertawakan si abah eta ari salaki ibu teu daek ngagantian kikituan mata ibu masjid bukanlah markas yang tua bukan markas hati-hati untuk semua kalangan muda tua pada nu ngorang pada nu kolot berangkat ke masjid Allah memberikan pahala 27 derajat supaya di masjid nu kieu Bu eling umat muslimin supaya nu kitu di masjid aya eta ibu nu kitu lagu atawa sholawat lagu nu kitu paling sholawat ya geuning ibu mah teu apal sholawat ya habibal qalbi eta sholawat Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim itu sholawat eling umat eta mah hariring sana sholawat hariringan ngajak eling lain hariring ngajak teu eta geus urang nu eling-eling umat di masjid ibu masih kena can aya nu arasup padahal teu kudu make tiket asup ka masjid teu kudu mayar tapi berat untuk berangkat kaki dilengkapkeun ka masjid syukuran 40 Hijriah 1440 lain syukuran ku peda ayeuna geus tambah tauna justru urang kudu syukuran dibere umur ku Allah dibere nyawa ku Allah dibere panca indera sempurna ku Allah syukuran syukuri jang ka Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah sok ibu kade boga suku eta suku tong dilengkakeun kana lain lengkakeun suku lain anak kapan keur nguruskeun suku gaduh leungeun tong dicabakeun kana lain cabakeun leungeun cicing nah masalah ki batur kumonono aja gaduh soca tong ditingalikeun kana lain tingalieun kamanakeun atuh akang ieu sampean berangkat aja lengkakeun ka masjid panangan kamanakeun kepatkeun ka masjid anu geus dimuliakeun ku Allah soca tingalikeun kana mulia huruf Al-Qur'an lame bacakeun kana Al-Qur'an nu sae di masjid osok ibu caroga ibu ka masjid ari caroga ibu upami ka masjid eta sok sumanget tilit sumanget balik sumanget balik mending kene sumanget balik daripada 2 bulan salaki ibu mungkin balik ke masjid karunya ke ece hoyong tuang salaki ece kudu nganturan ke masjid tapi kunaon ece merasa gagah para pemuda bapak merasa pangkuatna sementara ke masjid teu kuat ngan ukur 5 meter 10 meter yuk bapak syukuran 40 Hijriah 1440 mari kita berangkat kepada bangunan yang sudah dimuliakan oleh Allah masjid mengpang urang bantuan mengpang urang sing kersa angkat ka boro-boro nu hirup anu maot oge anger akhirna sok dicanda ka makan beca anu maot makin ka masjid mah nyarek digolerkeun di masjid kade bapak dina ibadah tong kahalang ku gogoda ejeng ayeuna ku gododoja sok ka masjid sanajan urang teu bisa sanajan urang hujan lamun leueur kantun nyana lamun poek nyana baterai lamun hujan nyanda payung maksakeun angkat ka bekaskeun ece bisi setruk sok sing kompak ge datara unggal tahun ieu kikieuan teh maksakeun angkat ka
hujan di payung ka masjid saya awon. Awon tuna we di luar payungna mah. Itu banyak. Mana yang di payung di masjid? So, ajaran ibu panono yang cerewet di tengah masjid di payung. Da pasti geger ibu cenah iraha panono mimiti. Nah. Tuna di luar ibu, subhanallah. Ibu jangan menyerah seandainya bapak untuk berangkat ke masjid kaki tebing mapakna. Yuk orang mapai jalan bade ka mana menuju ke masjid bade ngalakon salat berjamaah ganjaran ti Allah 27 darah. Mapai jalan ngajog-jog ka hiji masjid. Eta teh lagu saha Bu? Darso. Si Darso teh geus maot nate dadakan teu udur heula. Kunaon Darso maot dadakan capeun mapai jalan satapak wae. Atuh si Darso mah dicare ngadonae kana tanyakan burangrang. Rek ka mana Darso? Rek nyusul ka bogoh jauh. Antukna Darso nagoleh dina amparan sajadah bari mawar bodas. Intina umur kagungan Gusti. Matak beng dia mah ibu masalah maot mah abdi teu uninga. Duka panono ti heula, duka abdi pandeuri. Duka ecet ti payun, duka abdi ti pengker ibu. Maut umur kagungan Gusti Allah ngan kahade ibu salawasna urang kudu emut kana maut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Malaikat Israil tangtos tepat nyabut nyawa ka urang sadaya dina waktosna. Muga-muga ibu bapak maut urang husnul khotimah. Yuk kembali deui. Mapai jalan satapak ngajog-jog ka hiji masjid teu karasa capena sabab aya pamaksudan. Hujan angin dordar gelap ukur payung nu ngiuhan najan poek bari leur teu paduli kajeun teuing. Nu penting mah dituju rek ngalakon kewajiban nu teu meunang ditinggalkeun salat nu 5 waktuna berjamaah migawena 27 derajatna ganjaran tinu kawasa. Tong kalah deelkan kitu ibu raosen teu? Ibu gaduh perawasan teu? Gaduh mana sugan kadi aya hiber 10.000 teu kita wios punten Pak Haji Agus, Pak Memed, Pak Nono da ari kamu balik mah teu sopan mata tara di alung alung tapi engke lamun balik disakali punten cenah saur Pak Memed saur panitia teh saur Pak Haji Agus aya kitu mah cenah Ibu Haji teh meureun teu ikhlas hayang dibere duit wae. Hapunten Pak Haji masalah kieu mah aya urusan ikhlas jeung teu abdi ge moal malakon teu ikhlas abdi mun teu ka dieu ieu teh ikhlas. Cenah saur panono teh urang anggap we cenah baraya. Hampura panono keur kieu mah wayahna eueuh dulur eueuh baraya. Da abdi mah usaha bayar we. Subhanallah. Sok ibu teruskeun deui. Pamaulah diakhirkeun naon teh? Osok ibu ngahirkeun salat. Osok aya teu purun kana salat. Pang teu purunna salat naon? Isya. 2 salat su, 3 salat lo. Ya Allah, da anu pugum abdi masuk ningali tatanggi ibu eta kana salat Isya dan besok hese. Pabeulit jeung hancak di RCTI. Sinetron eta Simira da jeung si Rapi jadi gogoda. Komo kamari pada geus eta parasea ucuh eta keluarga salaki jeung bapana jeung budakna pada Simira di penjara. Namun tuh ilmu geus dikaluarkeun ibu, da Simira mah teu salah. Kunaon geuning ka penjara eta mah korban fitnah si Lydia. Gara-gara cemburu si Lydia hayangeun ka si Rapi gitu. Da teu si Rapi mah hayangeun ka Simira. Jujur mending kene ka Simira karunya si Ilham jeung si Indah aja. Nyambung jeung jurig sinetron mah. Ibu osok ningali film eta. Abdi macan pernah da Bu? Can salaki abdi nu osok.
Mohon ngan abdi sok ngiring maturan. Pomaula diakhirkeun, pomaula ditinggalkeun, sabab tinggal kewajiban menangna lain ganjaran, sawarga teu tineukanan neraka nu karandapan. Naudzubillahi min. Yuk salat awal waktu. Ayeuna sakedap deui ibu urang bade mayeunan salat duhur naos tong lami supados urang tepan dina awal waktu. Cenah teh awal waktu urang kapegat ku pangaosankeun deui da ngaos oge wajib. Salat ditarima ku Allah, zakat ditarima ku Allah, haji umroh ditarima ku Allah. Mun dibarengan ku ilmu moal datang mun tadi nyupri ilmu ngaranna ngaji, urang ti bumi angkat ka dieu bade ngaji, milari ridho ti Gusti. Sedengkeun upami ibu bapak hoyong diridoan ku Allah, sing ridho diatur ku Gusti. Cek Allah salat, cek Allah ngaji, cek Allah zakat. Sok tur-turkeun ayeuna eceuk piwarangan Gusti. Allah cicing tong waka beberes da can tamat kitu. Da eceuk mah geus ngangkatkeun bujur kitu. Iji masjid, yuk eceuk mumpung jagjag, bapak mumpung sehat, syukuri kesehatan, syukuri kacageuran ieu urang berangkat ngaramekeun mas, ngamakmurkeun masjid, boro-boro nu cager, boro-boro nu sehat kudu ka masjid, anu geuring ge omat sing daek angkat ka dokter, cek nu geuring mah. Pira ku atuh ibu rek gogotong nu geuring ka masjid, ka dokter. Subhanallah. Yang kedua ibu, anu kedah dimuliakan ku urang, sabatos dimuliakan ku Allah. Lamun ibu telah muliakan, maka ibu urang disebutna jalmi som. Bantuan jalmi som. Berarti urang teu butuh ku Gusti. Aya di dia jalmi nu sombong. Di abdi mah geuce eta da lamun tas ti Mekah, mun sok aya jamaah haji anu sombong. Teu disebut haji teh teu ngalieu. Memeh ka Mekah koret datang ti Mekah teh beuki kedepli ka koretana teh. Aya di dia haji koret. Eta nu nemal ngodong-dolek harta batur eta teh. Sombong ibu lah, eta teh panyakit hate. Daek sota angkat kana pangajian jiga nu nya ibu pangpayuna ti bumi menipang carincingna, datang ka pangaosan calik pangpayuna si oreng geus salah niatna. Eta eceuk angkat kana tempat majlis bade pamer ku dunia, paingan boga kongkorong rada panjang menimung dikajerokeun, diamaikeun kaluar baju milaraan ka batur dibikeun henteu. Sok aya nu kitu ka batur eceuk mah patahan, sementara manehana ge papatahaneun batur, ka batur osok moyok sementara manehana ge poyokeun batur. Sok aya nu kitu. Lamun jalma geus ngarasa bener eta jalma pangsalahna, najan lakuna salah dihadean ku batur sok gengsi nampi. Aya nu kitu. Eta teh geuring hatena. Sok jawab siap. Lamun jalma geus ngarasa pinter eta jalma pangbodona, najan lakuna pinter dihadean ku batur sok gengsi nampi. Aya nu kitu. Eta ge geuring bekaskeun ini kana pangaosan pangpayuna si horeng salah niatna peda eta boga koroncong tilu siki paingan teu kaok dinu loba batur sok gagaro. Aya nu kitu. Eta ge geuring Allah pedo aja sok bekaskeun tong kalah molohok Kang bisi setruk bekaskeun. Aja ayeuna boga ali 2 gram setengah tekau papangijeng batur sok hayang salaman. Aya nu kitu. Eta ge geuring salaki oco ka pamajikan sok nyarekan peda ayeuna salaki hayang dikaulaan, sementara nu jadi salaki teu mikir ngaulaan ka pamajikan nganapakahan ka pamajikan tara daek nu puguh pagawean nguseup jeung gapleh. Aya nu kitu. Eta ge geuring Allah. Aya di dia salaki aja nusuk gapleh. Mana jeung mana? Cing, awas Kang, tong sok gapleh.
tereh pono umur tereh modal. Kapan anu gapleh mengecek pono umur dan eueuh nu anu alus tiap gapleh lo modal. Plak modal. Kelas genep kacekek. Geuning cenah Bu Haji apal salaki abdi osok. Sugan aya nu gapleh lo mudah-mudahan sing panjang umur Al-Fatihah. Ibu piceran eta penyakit teh yuk urang tataan deui seueur keneh. Ece ayeuna batur masa lagi angkat berjamaah ke masjid ti magrib tepi ka Isa cicing di masjid Tadarus satamatna ieu mah boro-boro angkat ka masjid nu pugu lalajo sinetron aya nu kitu eta teh geuring jadi rahayat tong ngobrolkeun aparat jadi rahayat tong ngobrolkeun atasan pedah jalan ka kampung can alus we ece jeung akang nyalakeun lurah jeung kepala desa ieu mah cenah jalan teh goreng patut we da eta aspalna dilebok ku kepala desa cik atuh ece sidik-sidik untuk kepala desa mana nu harideung sok aya nu kitu nu ngobrolkeun atasan eta ge geuring Allah sok loba penyakit hati teh bapak-bapak para pemuda boga motor weteh sing inget batur boga leunceuli ulah diganengkeun kenal potna sok aya nu diganengkeun digaur-gaur ece sing ngemut eta motor nah menang kontan menang nganyuk lamun menang kontan ngareuna bisadana di starter kes palebah akang beli motor menang nganyuk 2 juta DP na 500.000 setorna 3 tahun lilana di mana setor ece duitna can aya ja kadang-kadang 2 bulan teu disegeran nu aya akang stres kana otakna rek dahar teu dirasa rek sare teu tibra ingat kana motor sieun diudag-udag dibawa ku leasing pasti gas eta motor kalah nyiliran kanu bogana setoran dibawa mengkol aja di rem kiri dit agul ku hutang awas jangan kita sombongkan dunia semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala nu beunghar di Cipeganti nu beunghar di dieu aya nu maotna nyanak mobil nu nyanak motor di abdi ge tatangga tikus ruk maot teh tina motor aja tatangga deui abdi aja maot alatan katabrak mobil mah teu dibawa terus Bu naon rek dibawa maot kurang teu aya deui lain dunia lain anak lain salaki lain pamajikan nu bakal dibawa maot kecuali amal urang kapan nu maotna oge urang lain soleh lamun ece maot mamawa amal soleh emang soleh maot nang soleh rek mawa amal saha Mang soleh oge akur hayang babawaan ayeuna aya Mang soleh pangke Mang soleh jajar curug mimpiun ceurik ditaros ku Gusti Allah soleh kunaon ceurik Gusti abdi mah maot teu mawa amal ka mana amalna dipaok ku nono ceurik Allah ya Rabbi soleh jeung nono babangsa tamal batur maot teh ece nu dicanak mah amal dicenang penyakit teh yuk ece aya deui penyakit teh hiji deui ditagih ece hutang ku kepala desa ku kadus ku RT jeung ku RW beda ece eta pajeg PBB can lunas ditagih ece kalah nyarekan jong ka ditu bawa jeung sawahna jong ka ditu bawa jeung taneuhna da ku urang gerek dibayar henteu dibayar engke isuk teu dibayar isuk engke sore hayang we janji coleh janji icuk ece ari dibayar hanteu sok aya nu kitu eta teh teu boga duit piceran penyakit teh jelema nu boga sombong dina hate penyakit sanajang segede kekebul tipung haram untuk masuk surga fal yakhruj min tahti samai wal yatlub rabban silai kalian keluar dari kolong langit cari Tuhan selain daripada kami subhanallah ya Tuhan selain Allah silakan ibu bade sombong ka Allah mangga ece da moal mata kurangan kana kapadolan Allah ibu ngan lamun urang diusir ku Allah bade ka mana da dunia sadaya ciptaan Gusti paingan suruh orang Eropa if you can accept the six don't live in the domain of Allah decision possible to call of from is the man the domain of Syekh is the man is non-existent kahartos henteu sami abdi ge henteu eta ge panono menang ngapalkeun paranti pidato
Sakitu-kitu nak lumayan piduiteun. Jalmi rek sombong kalau silakan, jalmi rek takabur kalau silakan. Tapi ketika kita menjadi orang sombong diusir ku Allah di dunia ieu rek mana ece lumpat, diusir ku salaki ece atoh akan diusir ku pamarentah. Tong bingung kantun angkat ke luar negeri ka Brazil, balik deui ka Burujul atawa ka Korea balik ka Cikareo, tapi diusir ku Allah. Fal yakhruz min tahti sama'i wal yatlub rabban siwa'i. Kalian keluar dari kolong langit, silahkan cari Tuhan selain daripada kami. Naudzubillah ini. Yuk, yang kedua mari kita muliakan, mutus dimuliakan ku Allah adalah Hajar Aswad. Ari Hajar Aswad teh naon, Bu? Batu hitam, batu hidung. Di mana ayana? Di Mekah. Kados ibu ke Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Asok itunya. Bade naon? Tawaf. Nu haji, nu umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Bade tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Murilingan Ka'bah. Tos lempengan Hajar Aswad deui istilah deui Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ia bakal jadi saksi. Seorang ibu Hajar Aswad asal di surga, engke bakal diuihkeun deui ku Allah ka surga. Tapi Hajar Aswad nangis ka Gusti Allah, meminta, memohon Hajar Aswad ka surgana. Hoyong disarangan ku ibu-ibu, bapak-bapak urang Cipaganti nu pernah nyium Hajar Aswad. Tong waka amin da encan nyiumna oge. Insya kumaha ibu artos tegaduh dinasibkeun ge teuing can karuhan. Ibu hoyong ka surga sareng Hajar Aswad. Gampil ibu, kantenan ibu gaduh caroge. Ayeuna ibu nuju pangaosan, saur keterangan di mana ibu uih ngaos, sumping ka bumi salaki nyampak aya, tong seueur padamelan geuwat iwati cium pipi salaki. Tong seuri mikir ya mikir. Bade engke uih ti dia ibu nyium caroge. Moal, astagfirullah. Subhanallah. Yo, ibu tingali salaki tong ditingali peot nah. Justru kamuliaan Allah aya di salaki. Ibu moal bisa ka dieu lamun Allah ridho ti saha? Ti salaki. Sing karunya ece-ece teh barang beuli lamun salaki teu buburu napaka teh ti saha eta teh? Ti salaki. Anu hutang bulieur mikiran hutangna nu mayarna saha? Osok ibu mayar hutang ku salaki. Ulah ku duit mayar hutang ece. Pila ku salaki yang dibayarkeun kana hutang ece. Ya Allah, caroge mata ibu mulia alapatan aya sarojeng Hajar Aswad. Di mana engke ibu uih ti dieu? Caroge aya di bumi, enal caroge ibu ringkus. Talian kurapiak golerkeun dina kasur. Cek ibu teh, cicing sia salaki Aswad. Cium menang 80 kali mah. Can, jower mah eta pipi. Jeung can aya jeblek mah bibir aja. Diciuman salaki, komo salaki na hidung anggap we Hajar Aswad. Subhanallah, Bu, jangan ditinggali hinana. Sanajan salaki teu kaset ibu, syukuri nu aya ulah neangan salaki batur anu kaset. Syukuri nikmati sanajan salaki butut, anggap eueuh deui numpang kaset-kasetna ngalempereng koneng parat ka huntu-huntu iwati salaki. Jagalah suami, jangan kau sakiti, ridhonya suami, ridhonya. Jagalah suami, jangan kau sakiti, marahnya suami, murkanya. Ilahi, awas ibu, mun salaki euker pusing, pamajikan entong rungsing, mending buka kutang jeung samping, asongkeun bujur jeung pingping. Mun salaki hayang nyanung, wayahna kudu didukung, teu bisa diemung-emung, nyanung ora geus melenung. Subhanallah. Ridho ibu pami diwayuh ke caroge. Abdi mah ridho. Da ngarumasakeun atuh da capek abdi mah ngarasakeun sok. Anu gegero pamajikan, anu ngepel pamajikan, nu nyeuseuf pamajikan, leres. Osok salaki ece gegero. Ngepel osok. Nyangu. Anger ibu nu didamel capek ibu capek ngan kulantaran capek ece das digawe na sorangan dilakukeun na ku nyalira mata ece tas muharaman ayeuna sok hijrahkeun ece pikiran ayeuna jurungkeun salaki sina geuwat neangan awewe saurang deui. Ridho teu Bu? Ibu sok suami lah berarti ngali ibu mata baginda Rasul. Siti Aisyah mah balas ayeuna satia ka Kanjeng Rasul. Siti Khadijah upami bade angkat sok ditinggalikeun we tina lawang panto. Ibu ge engke caroge bade ka sawah. Ti bumi salaki geus make duduh ku ibutut, huntu koneng, suku jebrag, tongong hidung.
Manggul naon Bu? Manggul doran. Kapan paculna mah di tukang? Nu dipanggul nama dorana ece. Sok ece teh 5 lengkah ngagorowok tina lawang panto. Kang. Mang Nono teh ngaliuk. Aya naon nyai? Titi Deje. Salakina teh ngahulem. Naon nyai Titi Deje? Hati-hati di jalan. Salakina teh ngagorowok deui meuni mesra. Insyaallah nyai Dedi Dores. Naon Bapak Dedi Dores? Dengan diiringi doa restu Dedi Dores. Apalkeun panono lumayan ieu teh. Ieu mah salaki rek mangkat nyai. Akan berangkat jor. Subhanallah sing mesra aja si manja mulia Allah batan mulia ge sami jeung Hajar Aswad saling muliakeun kacaroge mata ke macaroge teh sing emut urang teh da moal aya salaki lamun taya Kangjeng Nabi moal aya alam dunya lamun taya Kangjeng Nabi mata urang mau sholawat alangkah sayana lamun ibu mau sholawat bari mepene caroge sok ibu malam Jumaah ngepluk-ngepluk bujur salaki bari maca sholawat sok tara astagfirullahaladzim ari sugan teh sok geuning akur jeung abdi tara sok engke mah ibu caroge eta bujurna teh diusapan nya ya habibal kul kumarun eta salaki eceu di perembun kapan teruskan ke Pak Haji Agus ibu lamun ibu kersa maca sholawat malam Jumaah 80 kali bakal diampura dosa 80 tahunan jaba ayeuna ece ngaulan salaki ibadah ngaranna ibadah ngaulan salaki malam Jumaah eta teh akur jeung ngabunuh Yahudi 70 itu ece mata engke salaki lamun tos ka kamar ti payun malam Jumaah ibu sing ngarti tong jongjon wae nonton si Rapi ada cenah ibu haji teu bareng pente cek saha salaki teu mente eta ti tadi salaki meni geus soraan balas babatukan eta ibu na teu ngarti salaki dedek manti kamar ganeng bapak dedek moe kadieu lain ganeng-ganeng ku ece disampeurkeun aya naon malam Jumaah narek naon urang ngabunuh Yahudi di mana bapak Yahudina kapan eta dina jero calana mama lucu Mang Nono jam 8 geus menang 70 eta ibu Nono jam 12 nyari ningali bapak Nono kukulisikan aku naon gini kukulisikan ka dieu geura bapak mah keheul ka Yahudi urang paehan deui jam 12 menang 70 jam 1 70 jam 3 70 tepikeun ka subuh menang 7.000 ari salat subuh kaburangan atuh kanyahoan ku hayam cek hayam teh betot luar biasa sok lah ibu mangkatkeun keun urang teh geus parareot ge nya urang ayeuna geus kamolot beda jeung baheula keur ngora kulit ge ayeuna mah geus nyerlap tumila nya cenah tapi eceun ari kudu ibadah mah jeung salaki ayeuna wajib komo ayeuna malam Jumaah keun sanajan ku salaki dihina wae oge beda naon eceu da eceu teh geus peot susu dibawa nang kara kalah nampuyak juga ceplok enog dibawa nyangkere bahe eta dicanak bongko kalah juga salendro dicanak marengkol makin keplok atuh salaki malam Jumaah ngobeng ge hese kapanggih ge ger panono ka mana susu pamajikan si horeng teh nyumput hanapun kelek panasaran dikenyot ku salaki nyelap dina huntu nek bapak hitung-hitung ada harbaso urat lo erabe sok saling muliakeun ece nu katilu cicing nu teu hayang seuri tong maksakeun aja geuleuh ge ece lamun awewe daek seuri gadabah katerangan dina dokter Amerika dina majalah nyebatkeun ibu lamun kerasa gumu jeung sok daek seuri apalagi lepas terbahak-bahak seuri asa ulah katingali tikoro genggerong ibu lepas gumujengna eta teh 35% kakolotan menurun. Abdi ge umur mah geus 40 tapi awet muda sok daek seselian. Matak lamun ibu hayang awet morak teu kudu make make up mahal, perawatan dokter mahal biayana. Mending keneh daek seselian. Sok rek aya batur rek eueuh batur selian. Yakin tah ku salaki jadi setahun tah cok. Subhanallah, jadi muliakan yang ketiga yang harus kita muliakan setelah pengajian Muharraman adalah bulan Muharram.
Muharram. Ulah ayeuna wungkul cek ieu tahun yang akan datang sabab urang ngamuliakeun sasi Muharram, maka urang bakal kacana mulia ku muliana sasi Muharram. Ngan kade urang inti tina pangaosan Muharram, ingat perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperjuangkan, yang dihijrahkan bukan hanya keluarga dan sanak baraya, tapi menjunjung tinggi menghijrahkan semua keadaan umat Yahudi Nasrani. Alhamdulillah aya nu masuk Islam, bahkan ayeuna kaum muhajirin di mana di Madinah anu tadina 100% non muslim, gara-gara Kangjeng Nabi hijrah ke Madinah semua menjadi orang Islam. Kada ibu ieu teh urang teh nu janten umatna hoyong dibela ku Kangjeng Nabi, hoyong disapaatan ku Kangjeng Nabi, hoyong dilebetkeun ka surga sareng-sareng Kangjeng Nabi. Yuk tinggalikeun mahabbahna ku jalan naon seueurkeun mau sholat. Oh kulaku lagu wae mepene budak teh ku sholawat dieyong-eyong, salaki di pepene mau sholawat, keur nyangu mau sholawat, keur gegerong maca sholawat. Indah lame eceul seur diamu istighfar seur maca sholawat, yakin eta nu bakal dirindui sadayana umat Nabi anu sok seueur mau sholawat. Nah mudah-mudahan ibu urang sing kalebet ahli cinta sholawat, sehingga ku cinta sholawat urang seueur mau sholawatna jaga urang tiasa dipanggil ku Kangjeng Nabi lebet ka surga sasarangan sareng Kangjeng Nabi. Urang nu pangpayuna king sapati Kangjeng Nabi. Amin ya robbal alamin. Teu karaos geuning parantos jam saparapat. Hapunten ka pamemet ieu nu sok naneleponan we abdi. Abdi teh daun. Ai pamemet teh aslina sami orang Cineam, orang Tasik. Hayo we sok SMS-an, nga-WA. Da ari dina WA geuning ibu foto teh sok beda jeung aslina. Matek tong sok nipu batur eceul tina kamera teh ari dina foto mah alus, ari aslina mah jong gitu. Nah, termasuk abdi penasaran ieu ka pamemet. Ya Allah nu mana atuh pamemet teh ngukur sora. Nah wungkul jirinna teu katingali ari pas tadi abdi dongkap ka dieu pamemet nu nyambut. Oh eta pamemet sugan teh kasep cek. Apunten pamemet sami ya da urang Tasik, abdi asli Tasik nanging ngumbara tos sabara belas tahunnya 13 tahun pami telepatna abdi calik di Pangandaran. Bilih ibu bade ka Pangandaran da seseueurna anu wisata ka Bandung teh ka Pangandaran teh orang Bandung. Bilih ibu bade ngerasakeun kantun telepon abdi di Pangandaran gaduh panginapan namina Pondok Idola. Tapi tara diinepkeun ka sagawayah jalmi. Naon sababna sok sieun aya jablay. Aya di dieu jablay. Mual aya di Cipaganti mah. Mual aya nu ngaku. Di Pangandaran mah seueur jablay. Mangga Bapak Panono bilih hoyong jablay minat yeuh urang ka Pangandaran. Murah, cuman jersey 15.000 cukup totojer dina keusik. Subhanallah ibu, maka abdi diparigi nanging aya rorompok anu kanggo istirahat, bilih aya rencangan wargi nu sok hoyong calik nginep di Pangandaran sok dipaparin aya tempat namina Pondok Idola. Hapunten ibu kasadayana ieu sanes hoyong panjang lebar waktu parantos penyekapan kade eceuk tong waka nyangkatkeun ieu sampean sababi acara teh acan dipungkas ku doa sasarengan supados kurang sadaya kabarokahan tina ieu acara Muharraman. Hatur nuhun ka Pak Memet sadayana panitia penyelenggara, abdi ikhlas ka dieu, ece oge sami ikhlas, akang oge sami ridho. Abdi dongkap ka dieu teu maksud bade neangan duit, da abdi teu leungit duit. Mohon nganda sok biasa di mana mau balik beres ngaji pasti duit mah dibere gitu. Kapan Pak Memet teh panitia teh termasuk Pak Haji Agus teh ibu jalmi eling ece. Mohon ampun tadi ya ibu, iya Pak Haji Agus eling tuh, tong asa-asa eling tuh. Upami sore ibu eling, sore akan eling, abdi mah nangkoskeun eling jeung henteu Pak Haji Agus, kumaha engke waktu mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti eling, mun mere leutik berarti henteu teu gede. Astagfirullah sopan kabatur nyebut teu eling. Apunten sadayana kirang langkung da pun tenang, mudah-mudahan dipangaosan ageng manfaat barokahna. Urang ayeuna tiasa kempel di bawah tenda di dunia, moga urang kumpul dugikeun ka surga Allah taala. Buah kaliki meserna di parapatan. Mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi sing seueur maos Al-Qur'an. Aminan. Buah kaliki mesra di parapatan. Mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi sing seueur maos sholawatan. Buah kaliki mesra di parapatan. Mun pamemet ngaku cinta ka abdi omat sing daek ngaberkatan.
Terima kasih atas dukungannya. Buah kaliki mesra diperapatan sakitu ti abdi hapunten tina sagala rupi kalepatan. Hatur nuhun utami itu nu calik di paluaran sanajan di luar pagar tapi si akang melong ka abdi tita tadi menikah cida pisan. Mudah-mudahan akang wios mongkung aya ekira penak dejeng abdi abah akang ningali abdi anugrah ngan abdi tita tadi dipelongkeun ku abah sungguh musibah. Apunten kasadayana ibu bapak saya hoyong dipanjangan waktu sarantos tanya kapan oge sokeun aku paribahasa si kabayan meuli kina di Cikijing meuli enteng sisi pasar mun ngaji nalila teuing ieu beuteul enggeus. Abdi mah teu ngawaleur kitu nu lapar sanes abdi dan ngawaleur lapar ibu berarti ibu nu laparna ibu tos taruang teu acan. Ari ibu-ibu di Cipaganti bapak di Cipaganti ibu tuangna sok jagong atawa beas sangu sanes beas ngan pedaya ta sangu nu dituang ku urang tadina asalna tina piring tina piring pira ku urang nyomotan remeh tina beas tina piring kosok ibu taruang dina piring teu kenging nu sae tuang dina kursi nu sae tuang dina sama teu kenging tuang dina piring teu sae teu muktadol hal upami bujur nyongclok na luhureun piring ibu mohon ngan sok beda ibu di urang makanan pokona sangu da upami ibu angkat ka Madura ternyata urang Madura mah makanan pokona sanes sangu tapi naon jagong ari Japati manuk Japati masana jagong astaga kapan Allah nyiptakeun Japati teh manuk geuning disebut jagong piraku jagong halaliber ibu Japati mah manuk tuh ibu bentennya makanan pokok di Madura mah naon bu jagong ari urang mah naon jelema urang mah astagfirullah kongkorongok ari nu kitu naon bu sora eta mah atuh da maneh hayamna eta mah sora ngan sorana sora naon sora abdi astagfirullah doraka kamu balik nyebut hayam ya Allah jauh-jauh di Pangandaran geuning disebut hayam mata tos pajagus engke deui mah abdi tong dionang deui kunaon ibu ari ngunang mu balik tinu tebih resikona ageng sodako saeutik era gede eueuh kitu mending keneh mangpaatkeun di deuseur para ulama para kiai di Cipaganti sok mangpaatkeun ngan bilih keukeuh kapaksa urang dieu hoyong deui ngunang mu balik tinu tebih tos ulah saha-saha deui abdi we ti Pangandaran supados tepegat silaturahmi layadhulu jannata qatingun moal lebet surga upami jalmi megatkeun silaturahmi jadi lamun urang Cipaganti teu meunang deui abdi berarti nu pangheulana doraka teh Pak Haji Agus maot do bela kemen dalik Pak Haji mudah-mudahan Pak Haji ya sesepuh urang sadaya sing panjang yuswana sehat lahir batina barokah dina yuswana amin ya robbal alamin yuk ibu mudah-mudahan dina kesempatan ayeuna urang dipungkas ieu pangaosan ke ditutup ku doa ku para ajengan ti abdi urang maos sholawat sasarengan Allahumma sholli wa sallim wa barik ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika kuhusu mau sholawat ibu kuridho mau sholawat yakin dina martos ieu saksi langit bumi sok sanes urang panas puteri ngangkat hari yakin ruh Nabi Muhammad bakal hadir di tengah-tengah urang sadaya alaika asraqal alaina faqtafat hul buduru mislaus ni'maraina qattu ya wajah surur
ngiring ka sawargi Allah ya salam alaika ya Rasul salam alaika Allah ya Habib salam alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan barokah asam sholawatan orang sadaya jaga di yaumul qiyamah urang maut ti dieu nanti dunia na sing husnul khotimah di akhirat mudah-mudahan urang keng syafaat baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke hilap terakhir kamu kesepuhan Umi di dieu anjeunna carogina tos daya pejuang agama di dieu mudah-mudahan Umi anjeunna sing dipaparin salamina sehat panjang yuswa putra-putrana mudah-mudahan sapaposna oge selalu aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Atami putrana anu enggal keneh kamari angkat hajian ayeuna tos wangsul ka tanah air Pak Haji nuju ka ayaan teu sehat mapahna ge nganggo tongkat urang doakeun Pak Haji mudah-mudahan enggal disehatkeun dipulihkeun digentos deui panyawatna ku kasehatan sapertos bihari deui amin ya rabbal alamin. Sakitu nu kapihatur kira langkung dapunten kasadayana cipeujuh jalan cieuring meuli kupat di abonan pepeujuh pami marulih ulah ngupat ka awonan hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.